Wargi anu nuju ngantos cerita Sunda dina judul Ngadu Jago karangan Ciliksa dinten ieu bagian kadua nya wargi. Dina bagian kahiji urang nuju nyariskeun harita Nini Saini sareng Nyi Saemah muridna anu nuju ngajug juga Tegal Papatea janten bade tarung sana aki Jipang musuhna. Harita bari ngobrol anjeunna di perjalanan kumaha lajeng na carita wargi mangga lujeng ngadangkeun eta-eta landung pang beberahmana. Heeh, harita teh garong Cijaha eta teh. Apa nini ge milu nguruskeun bangkena ngan teu milu ari tarungna mah da kaporotan. Jadugna kaburu-kabur ka leuweung sawan. Ku guru nini diberik tapi teu kasusul, kawantu itu mah geus ahli dina urusan numpat di leuweung. Tembal Nini Saini bari terus kerung. Lantaran lamun nyaritakeun perkara eta sok inget di kahiji lalaki anu kungsi silih titipkeun eusi hate. Silipikannya jeung silibelaan ngan hanja kaloba gogodana. Nini Saini jeung eta lalaki teu kungsi ka bale nyungsung tenggalaman laki rabi kawas batur. Lamun inget kadinya Nini Saini sok sing sareblak hatena reuwas keung sieun jeung keheul bogoh aya ambak aya. Rupa-rupa lalakon hirup anu geus karibat ka cipta deui dina sawangan. Ari eta lalaki teh pakokolotna katelah aki Jipang teh nu ayeuna bet diparengkeun jadi musuh manehna. Lantaran beda pamadegan antara hideung jeung bodas. Sareng Nini Saini pageuh nyekal amanat guruna anu kudu ngabasmi jalma durjana numpes garong di mana bae ayana. Ngan kabeneran pisan garong nu ayeuna mah bet hiji jalma nu baheula silih pika deudeuh. Jadi hal ieu teh katsida matak beratna pikeun Nini Saini mah. Sanes ari guru nini ayeuna ka mana nini? Nangis maot atanapi henteu acan. Nyi Saemah kadenge dinanya kawas nu panasaran. Lantaran geus welasan taun babarengan jeung Nini Saini can kungsi nyaritakeun guruna. Nini ge teh nyaho. Sabab eueuh bejana deui. Baheula teh inditna di paguron teh nu saterusna teh aya mulang deui. Malah teh aya beja-bejana acan. Kawas anu leungit di alam dunya nini geus sono pisan ieu teh. Ngan namun diukur ku umur biasa mah jiga geus aya di kieuna. Sebab harita teh basa nini umur 50 tahun, anjeunna geus 80 tahun. Tapi gagah keneh, kawan tu lain jago samanea. Geus sanggup newak gajah ku sorangan. Sanggup nekuk maung bari ngalantung. Malah geus sieun nyaritakeunana ge bisi kasiku. Itu cek Nini Saini teh kabat nyaritana. Jiga nu embung nyaritakeun kaayaan guruna nu geus eueuh. Hanya kalnya nini. Bete aya panjaratanana, teterang makamna. Naing ari jenenganana saha nini. Na kenging upami abdi terang. Sugane aya gunana kanggo abdi nini. Cek Nini Saemah teu boleh tumanya. Menang asal wa dicaritakeun di kabatur. Ya. Maneh bisi kasiku. Komo ari dicaritakeun ka jalma jahat. Nama tak cilaka ka maneh. Lain nyebut ngaran nu matak cilaka tapi lamun jenengan guru kadenge ku musuh tan wande musuh teh bakal nenteuli lantaran ngarasa cecep ka guru urang. Ta akhirna urang nu bakal ditandasa tak itu sababna mah nu matak lamun maneh geus nyaho cukup keur sorangan wae. Mun aya nu nanya ulah sambarangan nyarita sanggupnya karasiahna sangem nini. Walau Nyi Saemah pondok Syukur atuh. Sok dengekeun sing talitinya. Sabab lamun teu kadenge ku sakali moal bisa dibalikan deui. Jenenganana nyaeta Ki Nala Braja. Hiji pameget nu kahot gagah tur sakti, para garong ge teu aya anu wani ngalawan. Tapi sarerea pada ceucep ka guru teh. Sabab matak ngadugikeun ari keur garong mah. Anu matak mun para garong ngadenge ngaran guru urang atawa garong teh nyahoan yen urang muridna nya tangtu bakal pada moro moal esot dina bahaya. Tak lantaran kitu ulah gagabah nyaritakeun eta jenengan. Komo lamun nempo musuh rada kuat mah. Nini Saini harita ngajentrekeun kateranganana. Atuh bani unggut-unggutan Nyi Saemah teh.
Manehna nyebut di ngaran guru Nini Saini lalaunan. Oh, kinala beraja ngaran anu gagah Nini. Nya bener jeneng anu gagah. Katara tina ngaran ge. Nini Saini nempas jebeg di Saimah ngarenjag. Padahal manehna teh nyarita lalaunan pisan. Malah mah pantes pisan mun disebut ngaharewos teh dasasat nyarita kana dirina sorangan. Tapi kudu Nini Saini mah kadengieun pisan. Nini Saimah ngarahu bangun capek, manehna yakin pisan kagagahan guruna sarta cepilna sikit pisan. Muhun Ngan sakitu tembak Nini Saimah. Jep teh nyarita harita teh. Malah Nini Saini oge jempe duanana jarong jon leumpang mapai jalan satapak. Kitu sote ceuk Nini Saini nu geus apal kadinya da ceuk Nini Saimah mah nya kukurubutan me dinu balap. Lantaran jalan satapak teh katutup ku daun eurih jeung manja. Saware mah sok kahalangan ku regang haur anu ngayang. Atuh rek ngaliwat teh kudu ngalung-ngalungkeun heula regang. Ngan untung leumpang ti heula Nini Saini. Pikeun Nyi Saimah mah ngan kari ngeunahna bae. Sora manuk kadenge mani rame, dilebak kadenge sora bagong nu sesegor. Terus ngagurubug gawas anu sieun jeung reuwas. Lantaran ngambung manusa. Ditongo sing gurayang surili dina tangkal selong leuweung. Harita teh jalan di sorang beuki rembet. Loba kakayun ngaroyom ka pijalaneun. jalana teh kieu wae salamina ieu teh Nini. Nyi Saimah nanya deui. Moal geus beak lengko bieu mah caang geura. Malah mah bakal tepi ka hiji jalan nu molongpong. Urut serda dualana basa ka dieu. Ngan buntu jalana teh taya terusna. Lantaran kapegat ku jurang cadas. Lamun eta geus beak bakal anjog ka takal manjah jeung eurih. Anu taring loba batuan. Ngan kalebakna deui anjog ka takal papat. Yuk gancangan lempang na ngaratere nepi. Kitu ceuk Nini Saini bari ngalieu. Mangga Nini. Jawabna pondok terus lempang di beki ati-ati sabab di dinya rada tarahal jeung di loba cucuk Garut jeung canal. Jep duanana jerempe deui nu kadengengan sing korosakna sora suku anu nincak alakai garing. Dipirig ku sora manuk anu recek. Bikelila harita beki jauh lampahna. Malah ayeuna mah anjog anu dituju tepi ka hiji tempat anu negla breh dilebak aya palataran nu pinuh ku eurih. Oreng Tegal papatea geus kadempo. Reg di Nini Saini eureun heula leumpangna kitu oge Nyi Saimah jep duanana teu aya nu nyarita. Nu kadenge teh ngan singdareng hapna napas bae. Panonna molohok ka Tegal papat nitip seukeut jiga nu naksir eta Tegal. Tah, ieu Tegal papat teh. Nini Saini nyarita ari Nyi Saimah ngan ukur unggul pikiran anak kumalayang ka jaman katukang. Inget kana caritaan bapana anu ayeuna geus taya di kieuna. Manehna kungsi ngadenge yen Tegal papat teh sarua jeung Tegal Pati cenah anu kungsi jadi medan dana laga diparake tarung ku para jawara. Anu mawa korban jiwa lain saeutik. Ras inget di kana caritaan Nini Saini. Yen didinya teh kungsi ngocor getih beureum tina raga manusia masuhan bumi anu suci. Ngotoran jagat nu teu boga dosa. Ribulu punduk Nyi Saimah harita ngadadak muriding asa sieun jeung keung nempo eta Tegal papat teh. Ras kana dirina nu ayeuna rek mapaglawan kadinya sasat rek nandonkeun jiwa ngadekeutan sayang garong nu geus kasohor gerotna. Tuh tempohan apa lame. Didinya aya tilu jalma nu keur dariuk bangun sarse. Mane nempo atawan teu Nyai? Nini Saini nyarita deui kituna bari nunjuk ka hiji tempat. Ati Nyi Saimah oge rada ngarenjag sababkeun ngalamun mikiran pilampaheun. Leres Nini, abdi ge ningal kanu tiluan mah saha eta Nini? Nyi Saimah malik nanya panonna melong kanu tiluan. Moal saha deui atuh? Anu komani ngajedog di dieu kalahan jabat si Jipang jeung muridna. Sabab panyumbutanana teh jauh ti dieu, mun teu salama di Lebak, cicingna teh dina Guha Batu, nu hese kapanggihna ku batur. Tapi Nini mah da geus nyaho. Yuk,
Urang kan itu ayeuna mah. Aki Jipang nini. Isa emang ngagurubug bakat guru was harita. Kunaon jiga nu reuwas. Sakudura mah ieu bunga lantaran moal saneangan. Apan geus niat ti imah keneh urang terek ngajorag ka manehna. Atuh sajabana ti kitu lamun manehna geus katempo ku urang nya hartina moal bahaya teuing sabab manehna moal ngabongohan ka urang. Terus abdi kaget nanging sanesieun ini Jawab Misai mah. syukur atuh. Ayo urang jorag we ayeuna mah. Mangga ngiringan Isai mah singkil hatena sing sarblak. Di jantung ratu gawas tutunggulan. Caritaan bapana kacipta dina sawangan. Baheula basa gertarung teh loba gertih nu ngocor tina tikoro. Kacipta di jalma-jalma nu aya di dinya sing goledag bari mandi getih dina jukut. Kacipta deui jalma-jalma anu anyar. Maaf anu ajal di dinya nya wargi punten heula. Sing goledag bari mandi getih dina jukut. Pikiran Nisai mah jadi tagiwur tapi akhirna mah sadar. Manehna teh murid di Nisai ini nu lain bohong pangartina nu geus welasan kali ngarubuhkeun garong. Sarta loba nu geus ditalikung ku manehna. Ngan garong nu di Gunung Tiwu anu can beunang teh. Ganduang ni Nisai ini lempang terus dijuturkeun ku Nisai mah. Duanana tandang makalangan najan pangawak AWWG teu aya anu leutik bus. Tapi teunang ludeng mata kereus. Gede wawanen loba kawani. Korosak suku Nisai ini ngahaja najungan euli garing. Sina kadengieun ku Aki Jipang jeung baturna. Anu harita keur nukangan ka Nisai ini. Tetela ceulik nu tiluan teh sareukeut barang ngadenge nu ngorosak tiluarana curinghak. Aya musuh ki tuh. Wah, teu salah. Nini peot jeung hiji awewe. Teu salah beja teh dua mangkeluk barodo datang ka dieu. Ceuk si Arya bari ngagilirkeun perah bedogna malah iketna oge harita di pagehan. Ari Aki Jipang tenang bae malah majongjon ngagayem kalapa nu can beak. Sadengkeun si Jadri jeung geus nangtung bari singkil. Para bedog di usapan panona melong kanu anyar datang. Nu harita anggang keneh. Malah dideganana can yakin. Da kahalangan ku daun manja jeung eurih. Ngan bae geus sidik yen nu datang teh musuhna. Telepat ki cariosan baja bieu teh yakinlah. Tuh, dini saya ini kadut muridnya datang. Bener-bener ngahaja ka dieu. Kawas nu rek ngajorag nang geus sayang modar gitu. Bet kumaha ni geuning. Cek si Jadri. Belah gagaba siang ngomong teh. Sing hati-hati euy musuh teh lain adalah ora ieu mah. Matak bahaya mun dianggap remeh. Kudu dianggap kejo euy. Bala mah buat timbul kahakan kabeh. Kitu cek Aki Jipang bari terus nangtung gap kana lodong terus ditotor. Caina diinu maningalak-lak. Gondok latina katara turun naik. Sanggeus sebuah lodong ditanggeukeun deui eureuleu teu rab. Kumaha salajeng atuh kieu teh? Papag atawa daguan di dieu ieu? Ceuk si Jadi jika nu teu sabar, hayang geura tepung jeung musuh, peda musuhna awewe jeung deui da teu goreng-goreng tinggi sae mah teh geulis malah mah. Cicing ni dieu. Sabab musuh gerek ka dieu. Jadi urang mah teu kudu ka ditu. Dagoan berita kita gisok singgil euy. Kitu cek Aki Jipang bari menerkeun dodopongna panonna molohok ka Nisai ini anu harita beuki deukeut bae. Si Jadi jeung si Arya teu aya nu nyarita deui. Duanana harita taki-taki panonna sing polotot kanu kakara datang. Bikelila beuki deukeut korosak nu lempang beuki deukeut. Malah akhirna masrog ka deukeut nu tiluan. Reg di Nisai ini ngarandeg kitu deui Nisai mah. Punten Nisai mah duanana ngabedega gagah nakar. Panonna sing burilak bangun anu nangtang. Jep sakedapan jempe. 5 jalma silih palaung kawas nu ngadu pangabaran. Aki Jipang rada ngageter hatena beterus ras ka jaman baheula.
Najan ini saini geus kolot ge tapak kagedisan keur ngora katara keneh. Ngan ayeuna mah leuwih katempo kagagahanana jeung timanan kagedisanana. Kulit beungeut anu geus peo teh ngandung komara dihias ku panon nu seukeut kawas mata heulang. Jipang, ingat keneh ka kami. Nini saini beupuskeun ka aya anu sepi. Renghap aki Jipang narik napas panjang. Kalayan teu karasa dengan katuhuna ngaragamang kana pera bedog. Leungeun ngaleper. Manehna inget kana ucap anu geus dikedalkeun kana bedog. Saeni najan nepi ka akhir zaman ge aing moal poho ka maneh. Si Jipang moal mopohokeun ka si Saeni. Jawab aki Jipang tegas. Tapi ditungtungan ku rasa kaduhung. Bet ujug-ujug heuras bae ka Nini Saeni teh. Buat teuing lamun diajak nyarita nu bener mah Nini Saeni teh bisa diajak dami. Tapi seuneu amarah nu geus surung ti tadi moal bisa pareum deui. Mana komo ari suruhna geus datang mah. Ari Nini Saeni barang ade ngejawaban aki Jipang teh maningahlah satena. Bet ngarasa lebar ku kaayaan aki Jipang. Anu geus yakin teu bisa diajak lemes. Da maksud Nini Saeni mah mun aki Jipang sadar kana kasalahanana moal kudu ngalaman tarung. Tapi ayeuna geus jelas sikap aki Jipang tetap heuras eueuh harapan kana beres ku carita. Jigana teh perkara anu keur dihareupan teh bisa beresna teh ku tarung ngadu kakuatan. Juk jadi simpe sarerea kawas teu boga picaritaeun. Padahal si samemehna geus pada buleud hate. Yen lamun patepung rek terus tarung, tapi jika aya kakuatan gaib ngahalangan eta niat. Da buktina anu limaan teh teu barangasan kaayaanana jiga tenang sok sanajan teu tenang. Kunaon kala ngauleg. Lain rek ngabarogod aing maneh. Aing geus ngadenge beja ti salah saurang anak buah aing. Yen anu ngaran Saeni jeung muridna arek ngabarogod ka aing. Da kulantaran kitu ayeuna aing ngahajam megati dieu. Hayang tepung jeung bikang anu jumago mana kagagahan maneh. Pira ku ari tepungan ukur colohok. Aki Jipang niupkeun seuneu amarah. Heab karasana panas ku Nini Saeni. Buringkal nafsuna hudang. Tapi sakuat tanaga ditahan dina dada. Sabab lamun yang hareupan musuku amarah temahna matak cilaka. Jipang, ulah badagong teuing hirup teh. Sabab kagagahan manusia aya watesna. Kadatangan kami kan ieu lain arek kang borogod si Jipang. Tapi rek kang borogod garong nu salilana ngaganggu keamanan balarea. Memang bener kami teh ngahaja datang ka dieu, arek nepungan ka maneh. Tapi moal diborogod, lamun maneh sadar kana kasalahan sarta ayeuna kudu daek milu ka kami. Pikeun ngadeuheusan ka juragan wadana. Teu bisa li, teu bisa. Si Jipang lain jelema lieur, moal kabawa bisa kaba-kaba. Ulang ngimpi sia Saeni. Aki Jipang nyaritana semunga hina, manehna kalah ngarasa agul pedah dirina dianggap berat ke musukna. Dan memang lain omong kosong. Aki Jipang teh lain jalma atah-atah, geus loba pangalamanana, da pugunga jawara tingongora. Jadi nampi ka aki-aki teh teu aya eureunna, malah kalah maju. Jipang, lamun maneh tetap bedegong kapaksa kami bakal nyieun tindakan kasar ieu. Pikeun kami mah yeuh. Moal mundur najan kudu adu hareupan jeung jago kolot ge. Sebab kami yakin nu jahatna awal akhir ge bakal pinanggih jeung wawales anu satimpal jeung kajahatanana. Ceuk Nini Saeni bari denga peranjugna amarah. Dari dina dada mah amarah teh geus teu kawadahan. Nafsu geus ngagedur hayang nyangkalak musuh. Kami rek nurut. Tapi kami rek aya heula pamenta. Sameme kami indit ngadeuheus ka juragan wadana, kami menta heula kesempatan pikeun ngadukeun murid. Murid maneh nu ngaran sae mah urang adukeun jeung murid kami anu dua. Kumaha satuju tah? Aki Jipang malohok. Ari Nini Saeni kerung harita. Sebab jelas ieu teh hiji panantang lamun teu dicumponan matak wirang. Tapi lamun diturut matak bahaya.
Sebab nisa ini geus apal kana adat aki Jipang. Anu salirana licik jeung sok hayang menang sorangan. Lamun tarung tara make aturan, asal ngeunah keur dirina bae, tara inget kana tata cara lamun ngadu pangarti. Nah, kalau ngahureng nini peot ha. Henteu wani. Aki Jipang nanya di semulahina. Atur ieu nisa ini nafsu. Katara kuntuna manika kerot panora robah semu beureum tandana amek. Jipang montong ngahina. Pikeun aing jeung murid aing moal aya basa teu wani. Boro-boro burang dalah penting ge aing mah wani. Sok geura pajukeun murid maneh, mana nu rek diadukeun teh. Nisa ini akhirna nafsu nangtang ka musuhna. Atuh bugu aki Jipang teh bungaheun sebab ieu pisan nu didagoan ku manehna ngarah muridna bisa laluasa mergasa Nisa mah. Kalian mah dibantu ku guruna. Murid aing ngandua. Ayeuna rek sina maju kabeh. Jawab aki Jipang es tegas nakar geus teu aya ka era deui. Dua. Na teu era main rembugan. Kawas lain kolot wae. Maneh teh teu wani saini. Mantong deui teu wani mah. Ulah los-los ka dieu. Da ku aing ge moal dibodaran. Asal barek kumaha wani ngaganggu ka aing. Ulah ngahalangan tah, ngahalang-halang kana kasep aing. Jor geura mantong teu wani mah. Ulah loba bacot. Di dieu mah abu era. Teu kudu loba aturan, nu penting menang we atawa maneh kudu buru-buru mantong. Hari tinggal hari teu wani mah. Setan tes ya. Pikeun si saini mah eueuh kabur. Maju Jipang. Nisa ini geus teu sabar, srog maju salengkah panonna beuki galak. Lain maneh nu kudu maju mah, tapi murid maneh. Tah si eta tah si sae mah tah. Engke bakal diadu jeung dua murid kami. Ceuk aki Jipang bari nitah maju ka dua muridna ku isyarat. Si Jadi jeung Arya harita maraju bari taki-taki. Geus kitu aki Jipang ngagupayan ka Nisa mah. So, geura maju gelis. Ieu geura lawanan murid aki. Hah? Kan ku kami rek diberesan. Dua nana rek diuner ku kami. Kitu ceuk Nisa mah bari maju dua lengkah. Hatina geus panas tadi keneh. Lantaran ngadenge guruna dihina ku aki Jipang. Cakakak aki Jipang seuri, matana gular-gilar jiga mata kutuk. Abong murid nu gejual, mani galak diajar nyarita. Mun nya mah bisa sok. Geura uner murid kami. Benar-benar gejul sia mah. Nah kabina-bina teh ka kami teh. Awas ya Jipang. Dipanggang beung sia ku aing. Gini saya ini dinyarita kekerot bahan ku amat. Tong loba carita. Ayuna jempeh heula. Yu urang adukeun heula murid urang. Lamun murid geus lekasan ka kara urang tarung pikeun kami mah boro-boro tarung saminggu. Najan perang sabulan ge moal mundur deuleu. Aki Jipang harita mundur sarengkah. Terus ngareret ka si Jadi jeung Arya, hauk ngade komando tarik pisan. Jadri, Arya montong diantap. Serang! Atuh sambrut dua nana luncat narajang ka Nisa mah. Jileung Nisa mah mundur neangan tempat nu lega, serog tilu jalma masang kuda-kuda. Terus siri perong ngadu pangabar, bari naksir tangtungan lawan. Sedengkeun Nisa ini mundur lalaunan bari taki-taki bisi muridna dilicikan. Ari aki Jipang masa teh pisan, gog kawas arek lalajo ngadu hayam. Kituna teu oleh seuri sabab siasat kahiji geus hasil. Muridna geus bisa maju babarengan, nyatana pikeun ngarubuhkeun musuhna. Nu tadi geus diatur kalayan rapi. Mending ge nyerah geulis. Ulah hayang tarung jeung akang, ulah ngelebar tanaga. Karunya akang mah mending ge ngagoler ka dinya. Api-api eleh. Engke ku akang dipangku ka guha. Ceuk si Jadi ngomongna kitu. Panonna mureleng ka Nisa mah. Heab hati Nisa mah panas. Asa dihina ku si Jadi. Kalayan teu loba carita sambrut maju peureub ka tuku rek ngarojok angeun Jadi
tapi gilek plos, siut plos, surudut des 2 perep bantrok. Dina waktu nungan sakilat 5 jurus geus digunakeun. Dua narikat miceunnan panarajang ni saemah. Malah Arya marada ngaranjug sabab gerakan ni saemah teh kacida cepatna. Seranganana sakaligus ditujukeun kana duaan. Gunting cenah. Cek si jadi ngagero kituna bari nonjok ku gerakan ngepang teh. Jadi ngarah puceul ni saemah anu kenca. Ari-Arya ngalabeheung anu katuhu. Jeleng siut-siut. 2 panarajang maju, tapi serod suku ni saemah maju salengkah. Dibarengan kedua lengan anu disilangkeun, hareupeun beungeut, terus dibuka sakaligus. Dot dos serangan musuh kapotong. Galeong awak si jadi ngoleoeng harita kagigir. Ieu jebrod kawangna dibabuk ku ni saemah. Halo. Gebruk si jadi rubuh. Tapi seak harita si Arya narajang ka ni saemah nu diarah pingpingna nu keur kuda-kuda. Dan untung ni saemah rikat mundur bari mapag panarajang musuh. Berat 2 perep bantrok bareng jeung kitu jadi ngoreja tudang. Seak suku nu katuh ngalayang rek najong gado ni saemah. Tapi kap ditewak terus ditarik ngan edas Arya rikat nyabet bincurang ni saemah. Atuh kapaksa harita ni saemah teh ngaresotkeun suku jadi bari luncat ka tukang. Tapi seak dipapagkeun ku sabetan suku Arya. Atuh geduk bru ni saemah teh rubuh. Terus muringis bari hudang deui sedengkeun jardi ngagaleong kagigir untung terubuh. Todaran euy, ulah diangkap. Cek jadi bari ngusap beungeut. Samemeh ari ngajawab. Pipina dicabok ku ni saemah, ieu cebet cenah. Aduh, geos, aduh. Jeleng Arya luncat ka tukang. Jeleng ni saemah hudang. Tapi dipegatan ku pereup si Jadri anu ngaladada. Atuh legi saemah eureun. Terus migas pereup Jadi ku pigelang katuku. Deus bantrok si Jadi muringis sabab tetela deungeun ni saemah teh teuas. Jeleng Jadi mundur heula rek ngawahan. Tapi dituturkeun ku ni saemah anu geus siap rek ngarampin suku Jadli anu kakaran cak lemah. Ngan hanjakal. Dampal suku Arya geus ngabelsur ngancam gado. Hiu gilek plos panarajong Arya milepas. Sebab ni saemi mah rikat ngagiwar sabot kitu Jadli oge nyalamatkeun sukuna. Atuh serog masang di kuda-kuda kitu di Arya jeung ni saemah. Di luarna geus masang kuda-kuda terus ciri pelong. Ni saemah rancing geus pisan lantaran ngalawan 2 nu sarua rikatna. Sing eling Jadri tugas sia lain ulin sia. Aki Jipang ngagero kawas anu gemes. Sabab bodina kawas nu asa-asa padahal mah memang rada berat. Ni saemah harita kacidaring hasna. Ngadenge Aki Jipang anu ngagero nini saeni oge ngadilak bakat ku keheul gerok ngagero. Bang bara, santok. Ngadenge kitu nyi saemah sadar manehna asa diingetan ku guruna. Bareng dia nyebut Bang Bara, lep sirah nyi saemah sirina ngelok. Kawas jalma nu disambar ku Bang Bara. Nempo musuhna kitu Jadi jeung Arya bingungeun lantaran teu ngarti kana gerakan musuh. Terus mundur hadi telalauna. Duanana hampir bareng dina kayan kitu jeleng nyi saemah luncat ngaluhuran anu duaan. Atuh lep-lep 2 sirah ngelok ka handap. Bareng harita jeung kitu, 2 leungeun ni saemah ngarawel 2 sirah. Jika hilang ngarawu anak hayam. Berat sirah Jadi jeung Arya kabeunangan, tengak duanana ngadang heula ka tukang. Bolonyon totopong nakarampas ku ni saemah, cerek ni saemah nincak deui lemah. Aduh, bahaya euy. Hati-hati Arya, asik hati-hati euy. Sirah dewek lieur euy aduh. Awas hati-hati euy. Bisi ngarawel deui hulu euy. Cek si Jadi bari mundur, sirahna karasa lieur, untung kaburu lesot harita. Lamun teu cilaka. Sarua euy, sirah aing ge lieur. Aduh. Tembal si Arya bari muringis.
samemeh dua nana gerak deh. Sabut ni saya mah narajang gancang na nandingan kilat nu di arah hulu angin jadi. Tapi jeleng jadi luncat plos panarajang ni saya mah ngaplos terus dipapag ke suku Arya anu mapag bincurang ni saya mah. Hiu geduk ni saya mah nahan napas bincurang na karasa seun. Meninjak serakan angan. Tapi dekat tulu ya. Gancang masang di kuda-kuda serta rancing geus pisan breh nempok kelek jadi ngemplong. Serudut ni saya mah nonjok tarang atau maningal ranjuk jadi teh. Terus nakis tapi panonjok ni saya mah palsu. Dan di arah na tegi kelek jadri. Atau barang lengan jardi datang nyingkap teh. Mendingan sakilat perep katuh asu. Hiu keduk. Aduh. Oloyong si jadi ngoloyong. Nempok itu harita Arya ambak. Seak narajang tapi hiuk. Des dipapag kulang ni saya mah. Atau manimuning ni Arya teh. Tapi dekapok. Hiuk diperupkan carek ngalagado. Gilek plos perup nonjok angin. Seret ni saya mah ngumpulkan tenaga. Serta sakilat. Dengar pebetayan Arya anu ngalayang kene. Hiuk bak. Arya harita bari mundur. Barang jeung kitu si jadi nu tadi ngoloyong geus eling deui. Sabut manehna maju, pereup anu buleut geus ngahiu kana pauceuli ni sae mah. Sorana oge nepikeun kang nganyung bangbaraan. Lenyap ni sae mah lenyap. Ari sabab pereup teh asa geus deukeut pisan. Tapi rikat nakis kopi gelang nu dipalangkeun digigir. Dret di anu tapi ni sae mah eleh tanaga. Leungeunna karasa sing sirimeun kapaksa mundur. Ngan edas Arya geus maju deui, pereupna geus nyuruwuk ngaladada. Ni sae mah ngaranjug. Tapi tegugup gilek ngagiwarkeun dada, plos pereup Arya ngaplos. Reg pereupna mopo, hareupeun ni sae mah. Atukep ditewak, tapi barang rek dicentok. Puhul leungeunna dibabu ku si Jardi hiuk. Jebrot. Aduh, setan sia. Ni sae mah ngegero. Barang jeung kitu Arya narik leungeunna. Atuh tolonjong ni sae mah teh nyolontot garipeun Arya. Sabatae nu nyolontot dipapag ku pereup. Keduk tarang ni sae mah beunang. Leng sirana karasa lieur. Tetempuan manira Nyai Kararoneng malah samai inget kana dirina. Hiuk bak punduk aya nu mabuk. Orolo utah blug ni sae mah labu. Tapi barang arek ditimpah di Kujadri. Jeleng hiuk. Des. Aduh. Singgarlo. Gubrak. Si Jadi jeung Arya rubuh. Mani bareng. Harita teh. Terus nang karak bengkang. Bari ka falsonan. Tina bibir ngalai getih anu kental. Didinya geus ngabedega nini sae ni. Malah mah. Waktosna wargi sadayana teh nya kapan.